banget. Orang Sunda mah kudu gede semangat, kudu gede wani orang Sunda mah. Aku orang Sunda. Nah, salah cenah. Perkenalkan, iya namanya Kang Palujia. Kang Palujia, iya namanya di SASC, Sekolah Sastra Sunda Cianjur. Ayeuna lajeng kana aksara. Naon ari aksara Sunda? Aksara Sunda biasana ngalageuna. Naon ngalageuna? Ngalageuna diucapkeun aya 2 kali. Contoh. Nga. Jadi bacanya nga. Nga, ca, ra, ga. Tinggal itu nah. Ayo bisa latihannya. Nga, ca, ra, ga. Mata bahasa. Nyawa lama. Kapada jaya. Nah, itu jadi ngalageun nama aya 2 diucapkeunana. Iya Sandi. Jadi oh, kanggo di luhur, anu di luhur naon tah? Bulet. Lalaki di luhur. Turun huruf. Nah, banyak cek. Nah, jadi dibacana tolong. Kartos. Kedah jadi sako, kedah mangolaun. Itu sako, kan saka. Bayang jadi sako, kedah ngomong tanah. Mawitan si ayeuna. Nah, itu. Mawitan si ayeuna. Kalian anu di luhur rangkel. Oh, bisa tinana sok dola. Saya jam pamai. Nah, pamai. Set. Dah, itu bisa eta. Tuh. Tempat nusa kuduna. Sacan alam beki ruksak beki rangsak. Sacan hirup beki cekak beki balangsa. Terus, nah itu kan negara, yang jadi i kumaha? Sanggo. Nah, gitu geuning pinter. Bisanya, paham ya? Paham tuh, mulai paham tuh, dijawab paham tuh. Alah. Tulis aja. Sacan alam beki ruksak beki rangsak. Sacan hirup beki cekak beki balangsa. Make lalakeun anu sajajar, naon? Nambahan H. Tah. Iya. Heeh. Gimana? Heeh, 2 gitu tah. Tah, disajajar. Tah, gitu. Ega mana? Tuh. Ieu rangkeun paneleng. Ieu rangkeun panglayar, ieu rangkeun pangwisan. Ieu pikeun nambahan huruf R, ieu pikeun nambahan huruf H. Nah. Habislah. Nah, Iya. iya betul. Untuk jadi hi pakai apa?
kan paham ya. Nah, pakai lagi. Nah, bedain. Ya, Tepuk tangan. Tulis. Nah. Yang jadi diri kumaha pakai naon. Hanya dibaca lah. Nami. Pesan saya selaku guru Hermana di sini mengucapkan terima kasih kepada tim yang datang ke sekolah kami untuk mensosialisasikan aksara Sunda di sini, dan mudah-mudahan dengan adanya program ini yang dibawa oleh Kang Genal, mudah-mudahan bisa lebih intens untuk diterapkan di sekolah, khususnya sekolah Higarmana khususnya, dan umumnya mudah-mudahan di Tatar Cianjur ini mudah-mudahan bisa terjangkau dan bisa diterapkan pelajaran bahasa Sunda, khususnya mengenal aksara Sunda. Kemudian pesan dari saya selaku guru di sekolah dasar, semoga pesannya ini lebih intens, lebih apa lagi, lebih aktif lagi tim ini untuk memasuki atau mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Tatar Cianjur. Rupanya itu pesan dari saya.